Ngasakan endog, hayu besti urang masak ieu nya ayeuna mah deuk ngagorengkeun endog. Tas endogna teh 4 sikinya. Terus ieu teh bawang beureum bawang bodasna dipesekan heula, tong poho dikumbah meh bersih. Geus dikumbah mah disiksikan we ieu teh bawang beureum bawang bodasna jeung cengek oge disiksikan. Geus kieu mah asupkeun we ieu teh nya kana endog dicampurkeun. Terus dibumbuan we ieu teh bumbuna mah make uyah, penyedap jeung kaldu saeutik. Tuh kocok we ieu teh meh kacampur bumbuna, meh eueuh uyah nu ngagumpal engke kalah ka asin. Tuh geus dikocokeun kieu mah nya besti tageunkeun ka telna terus hurungkeun we ieu teh si komporna teh. Lamun geus kieu mah bae nungguan minyakna panas sakedeung teuli asupkeun endogna tah. Ya gorengkeun ieu teh. Tuh besti dikieukeun teh meh naon meh ngagedean endogna teh meh jadi rada lebar gitu maksudna teh. Tuh balikeun we besti ieu teh. Geus dibalikeun mah balikeun we sakali deui meh rada garing. Terus potong ieu teh jadi 4 tuh. Galalede ieu teh potonganna oge nya besti tuh geus asak ieu teh nya mun geus asak parinkeun we kana wadah tuh. Hayu besti nuhun tos nongton videona.